Sampurasun guys, balik deh di channel Memang FOO. Ayeuna orang coba review kumaha kaayaan Bandara Soekarno-Hatta di wengi ieu nya guys. Di video saya acana abdi nunjukkeun kumaha kaayaan Bandara Soekarno-Hatta dina siang harinya guys. Ieu ayeuna abdi aya di terminal keberangkatan hiji B nya guys. Terminal hiji A. Ieu kaayaan di pintu masuk terminal 1B area keberangkatan ya guys. Dicoba maju pada ke arah terminal hiji A. Urang ningali kumaha kaayaan di hiji A dina wengi ieu. Parawek guys. Ia di lorong perbatasan antara hiji B jeung hiji A. Ia dipoekan alasanna karena penghematan. Ieu namina Blue Skies. Biasana kanggo tamu VVIP. Mun aya tamu negara oge biasana ka dieu heula. Ieu kaayana guys di Blue Sky. Masih kayak di lorong ya guys, perbatasan antara hiji B jeung hiji A. Kita area parkir terminal hiji A guys.
talabas nggak beroperasi. Ayeuna diperuntukkan kanggo karyawan unggul. Ayeuna abdi aya di Terminal HJA keberangkatan ya guys. Kurang tingali suasana ayeuna. Kita nu caang di luhur tower Bandara Soekarno-Hatta. Tempatna air traffic control nu ngatur pesawat berangkat yang datang. Ayeuna abdi terus aya di lebet bandaranya guys. Ya X-ray. Tadi petugas nanya Kennedy-nya. Keayaan di tempat keberangkatan serta acan naik kaget.
biasa abdi